Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sarta sareng rarancangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu di mana dina waktos ieu urang tiasa kumpul sasarengan dina kaayaan anu sehat walafiat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan serta kabersihan lingkungan. Teras urang ge kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten sarta cara anu sehat. Misalna, meresihan awak urang pas urang nuju ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh contoh cara hirup anu sehat. Contoh anu sanesna lamun urang micen runtah kudu dina tempatna ulah sembarangan. Lamun rek nyidu ulah di mana wae. Teras mun batuk atawa bersin kedah nutupan baham ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang kedah mika cinta kana kabersihan diri urang sorangan sangkan hate oge ngulu bersih. Lamun urang hoyong janten jalma anu jak-jak waringkas, urang kedah meresihan diri urang sorangan tina segala kokotor. Bade eta kokotor jasmani atanapi kokotor rohani. Upami meresihan kokotor jasmani, urang minang mandi, meresihan lingkungan, jeung meresihan segala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang. Tuluy, kumaha lamun urang bade meresihan kokotor rohani? Carana nyaeta, urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Nan, anu kudu diingat nyaeta sehat lain saukur bersih unggul. Tapi, urang kudu ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajak-jakeun diri urang. Misalna, urang rajin olahraga. Mung sakitu anu tiasa disampaikeun ku abdi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.